Lebok tah. Geus capek. Lari kemana hei? Mana sendal aing sualo nu biru bodas aing ge apal sia nu madog sendal aing teh pokona mah kadeula dina CCTV sia buk beureum make rompi ojek tah sia. Emangna beungeut aingna kadeuleu kitu. Beungeutna mah emang teu kadeuleu. Ngan eta postur tubuh jeung bebentukan rahang jiga pisan sia si Junaid bangsat buuk dipiko kadeuleu da. Emangna aing ngungkul nu dipikok ha? Loba. Komo orang Afrika mah rideung KB jadi hese ngabedakeunna buat ting manu maling sendal teh bapak Masih sia. lain-lain ge da aing mah curiga ka sia mah beungeut kriminal mah da kadeuleu. Mun sia teu ngaku wae ku aing dibawa ke jalur hukum. Sok laporkeun. Da di daerah dieu mah polisi ge ku aing. Buru lah ngaku da eta sendal teh nu aing tadi tandaan make tip Ya mah ongko kokoro pisan ih cek aing mah piragi sendal leungit mani riweuh jiga nu kakara boga sendal cek aing mah meuli we sendal mah loba ieu di warung tuh. Saleuheung aing kokoro daripada sia madog. Keur teh madog jomblo di sia mah. Nah, Mana maksud, hirup teh kunyuk santai resep aing ngomong ke masalah jomblo teh lah. Siapa Ayo gelut lah. takut anjing. Lamun ML mah si aing Aing ngalukar Roger. sia minion. Piceun. Ayo. Anjing teh. Tak buka sepatu rujit. Kelak ya. Sia teh. Anjing ampun. Anjing. Bangsa. Lebok. Mudah. Kerasa sia ku aing di triple kill. Ku aing wijakeun ke bapak di tenggelan kitu. Ku si Junaid bangsat. Awas ya ku aing mah. Dibijakeun. Tolong ya aing ditenggelan ku si Junaid. Aduh. Akan. We weunanaeun Pak biasa sih mah lihat Tolong, misi Pak, cenah. tolong. Jadi cenah. Aduh. Kunaon? Si eta pang ngelakukan kekerasan ke aing nepi kagetihan ya. Waduh, teu kitu. Waduh, cik jelaskeun kumaha kronologina bisa kieu. Jadi kieu Pak, ieu. Si eta teh ngaduduh aing maling sendal. Jadi si ieu maling sendal tapi eueuh buktina kitu. Tapi ieu mah nu ngaduduh nu bonyok kudu nama nu bonyok nu diduduhnya. Jadi kieu meureun sia melakukan kekerasan gara-gara teh tarima dituduh ku si ieu. Bener Pak, kitu. Si eta teh sendalna leungit. Leungitna teh di masjid cenah Pak. Nuduhna teh ka aing nya, ka aing. Aing teh teu ngeunah Pak diduduh. Dipitnah. Ku si eta aing kuat ka diberik Pak 2 kilometer ti ditu mula tuh nepi ka dieu. Dititah ngaku gerak. Basa mimiting udag mah Pak mawa bedog. Ngan pas bedogna dialungkeun ka aing na ngelok, da aing mah bisaannya. Nya, aing teh kakara hudang molor, Pak. Tiba-tiba aing ujug-ujug dituduh maling sendal geura jeban nuduhna teh nu motah teh. Aing nu maling mah emang heueuh urang kitu, tapi santeuna nanya heula atuh Ned, maling sendal teh ke ku urang dijawab ohon abi nu maling. Nya maksudna teh tong mitnah kitunya nanya heula secara baik-baik kitu pan bisa meureun. Ieu mah mani motah, mani nepi ka mamawa bedog geura ih, pan eta teh ulah teh sae. Nah terus pas geus ka dieu nya Pak si eta teh nyerang aing, ku aing teh diserang balik papada naon si eta ku aing diserang balik. Soalna lamun aing cicing aing nu mati Pak. Kitu Pak tah. Sia, kadang eta si Junaid ngomong naon? Nya walaupun si Junaid nu maling mah tapi santena tanya heula naon alasan si Junaid maling tong tiba-tiba mitnah bari mamawa bedog eta teh nu kitu ngaranna main hakim sendiri jeba bedogna dialungkeun deui bahaya. Ning jadi aing nu salah Pak. Dispugu si Junaid teh nyolong sendal aing. Di musala nyolong teh tuh. Tuh di pertigaan teh ku aing diudag Pak. Diudag ti ditu teh. Nepi ka dieu tadi diuber ku aing teh nya Pak. Pak, pas geus nepi ka di dieu Pak. Aing teh tiba-tiba diserang Pak ditonggol, dipukul aing dicabok Pak. Eta mah geus lain heureuy Pak nenggelna teh lamun eueuh bapak ka dieu mah aing geus modar. Jeba si Junaid ngomong aing mah teh sieun ku polisi, cenah teh sieun. Aing dikieu Pak. Ada teu kitu ketang bohong. Dijig. Datang ti ditu Pak. Tiba-tiba langsung nanggal. Lah mana mah bohong eta nu curumutna sunggut teh lain geuti ieu tapi eta mah leho tong bohong. Ada si eta mah lehona ge beureum Betul. Pak. Geus eta mah mana ngilu jeung urang ka kantor polisi tenang moal di penjara ieu paling jeung endong saminggu resep geura di ditu mah loba batur jeba aya wae pai. Geus lawa urang rek balik heula. Sok. Ya rugi. Hayu.
hayu lah. Kayak mana itu menang babaturan anyar, aya tukang cabul, aya tukang nyodomi, aya tukang merkosa embe, komplit itu mah. Ayo gawat tengah ke cong aing nyimpang lah. lah ke warung Padang, kami di penjara semangat.